Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Naskeun dihancan kamari nyaeta tentang bab ayeuna istihbabil iksar min dzikril mauti wa ma jaa fil isti'dadi lahu. Kitab Tazkiratul Qurtubi. Babu istihbabil iksari ari ieu eta bab sunahna ngalobakeun min zikril mauti tina inget kana maut. Wama jeung perkara anu datang ieu mah fil isti'dadi dina persiapan lahu pikeun bekal sabada maut. Sunah dina bab sunah ngalobakeun tina inget urang kana maut. Moal henteu jeung teu meunang henteu nya kana maut. Wa majaa fil isti'dadi lahu jeung anu datang ieu mah dina ieu perkara teh persiapan urang kana bekal sabada maut. Rawa parantos ngariwayatkeun sapa An-Nasa'i saha Imam Nasa'i wa Ibnu Majah jeung Imam Ibnu Majah wa ghairuhuma jeung lian duanana ieu Imam Nasa'i jeung Ibnu Majah an Abi Hurairah nampi ti Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia muga tinggal bendu atau muga mikadida sapa Allah Gusti Allah taala anhu saking Abi Hurairah. Qala ngadawuh ya Abi Hurairah. Qala kana dawanana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyarios cenah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana cariosan dawanana aksiru min dzikriha dzimil ladzati. Aksiru kudu nyarkeun anjeun min dzikriha tina inget ka anu megatkeun. Dzimil ladzati min dzikriha tina ingetna dzimil ladzati ka anu megatkeun pirang-pirang kangeunahan yakni maut. Yakni al-mauta naja Rasulullah SAW al-mauta kana maut. Kama jaa fi riwayatin marfu'atin kama sacara perkara jaa anu datang ieu mah fi riwayatin dina riwayat hadis marfu'atin eta nu marfu warawa Malikun wa Ibnu Majah warawa jeung ngariwayatkeun sapa Malikun Imam Malik wa Ibnu Majahin jeung Imam Ibnu Majah anna rajulan minal ansori qala ya Rasulullah ayyul mu'minin afdol
Qala ahsanuhum khuluqa. Qala ayyul mu'minina aqyasu. Qala aksaruhum lil maut zikron. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaika al aqyas. Itu anna rajulan kana sanyana ari ayana hiji lalaki minal ansori ti golongan setengahna sahabat ansor. Qala eta ngucap ya si rajul eta lalaki teh nyarios ti golongan ansor teh kasa ka Kanjeng Rasulullah sallallahu anu unggalna ya Rasulullah ayyul mu'minina afdalu. Ya Rasulullah nun, ya Rasulullah nun, Kanjeng Rasulullah sallallahu ayyul mu'minina afdal. Ari mana ari anu mana eta pirang-pirang jalma mukmin eta al afdalu anu leuwih utama. Nu kumaha jalma mukmin anu leuwih kumaha teh anu leuwih utama teh ya Rasulullah cek eta hiji lalaki. Naros ka Kanjeng Rasul qala eta nimbalan Rasulullah ngawalar ka eta lalaki ahsanuhum khuluqa mukmin anu pang leuwih utama-utamana teh eta ahsanuhum khuluqa anu pang sae-saena pang hade-hadena nawanana khuluqon apane kalakuanana. Kita eta pang utama mukmin mah cenah nupang sae-saena kalakuanana nupang sae-saena budi pekertina pang bagusna budi pekertina teh qala naon kalakuan teh khuluqon teh ta naros di si lalaki si rajul teh nya ayul mukminina aqyasu. Ngucap eta si rajul eta anu mana atuh ya Rasulullah pirang-pirang mukmin ya an aqyasu ari anu leuwih berakal teh pang afdolna ya. Ayeuna mah naroskeun eta Rasul teh mana mukmin anu pang sae anu pirang-pirang mukmin anu pang hade akalna pang leuwih sampurna akalna. Qala ngawalan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Aksaruhum eta anu pang loba-lobana mukminin teh emutanana pikiranana lil mauti kana maut zikran apane inget teh. Jadi emutana teh si mukminin eta gitu kana maut tak eta cenah anu leuwih berakal di antara mukmin anu sae emutanana nyata anu cekas gitu nu sampurna akalna teh nyaeta teu poho kana maut zikran kalawan emut teh kadinya bae ya, sabab tujuan utama itu atamanya maut mah sabab dinten teh bakal ketuan aya nu sieun aya nu henteu sieun mah ulah nya da bakal gitu tujuanna mah maot kumaha ge nya tujuanna maot ngan sieun teh kuduna sifat jalma mukmin sieun hiji sieun teu mawa iman kadua sieun da sabab can boga bekal gitu. Anapun ari mautna mah etanya kapinisanana tujuanana nya nepi kana tujuanana berarti dibuka sakabeh pintu kebahagiaan di dunia
Zikron wasanuhum lima badahu istidadan jeung anu pang sae-saena ieu si mukminin lima badahu lima pikeun perkara badawan tetep sabada maut istidadan naon apane persiapanana cawis-cawisna jadi ibarat urang anu rek balik pasti urang teh persiapan kana tempat pangbalikan sabab urang teh aya dina pangumbaraan mantak pantes disebatkeun akyas oge nya sampurna akal jadi dipelakeun di alam dunya mah mung sakadar urang dipelakeun ngumbara tempat pambalikan anu asli mah nyaeta maot nya kitu ulah ikal akyas tah ceuk Kangjeng Nabi eta cenah mukmin pirang-pirang anu akalna sampurna tas wa rawa at-Tirmidzi wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aksiru min dzikriha dimil ladzati fa innahu yumahisul quluba wa yuzahhidu fid dunya wa rawa jeung ngariwayatkeun sapa at-Tirmidzi Imam at-Tirmidzi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana sanyanyana ri Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadawuh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru min dzikriha aksiru kudu ngalobakeun anjeun kabeh min dzikriha tina ingetna kana maut dimil ladzati tina ingat dimil ladzati kana manggatkeun kana pirang-pirang kangeunahan fa innahu yumahisu kana sanyanyana nyaeta zikru gitu iku yumahisu ngabersihkeun ieu zikru teh ieu inget teh al quluba kana pirang-pirang hate wa yuzahidu jeung ngazuhudkeun ieu zikir ieu emut kana maut pid dunya dina perkara dunya wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu kafa bil mauti wa idon wa kana jeung bukti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta yaqulu nimbalan ya Kanjeng Nabi kafa bil mauti wa idon cukup bil mauti kalawan maut apa idon anu mituturan wapil hadisi jeung eta tetep dina hadis annahum ari sanyanyana para sahabat eta qalu nyararios ya sahabat unjukan ya sahabat ya Rasulullah nun Gusti Rasul mun panjenengan itunya naros eta sahabat ka Kanjeng Nabi hal yuhsyaru ma'a suhada'i ahadun nah hari dikumpulkeun sarta pirang-pirang anu maut syahid sapa ahadun hiji jalma gitu qala eta ngawalar Kanjeng Rasulullah na'am sumuhun man tadakkarol mauta fil yaumi walailati isrina marotan man da ceuk Kanjeng Nabi ari sawe jalma tadakaro anu ingat ieu si jalma al mauta kana maut na teh fil yaumi walailati dina sapoe sapeutingna isrina marotan kana 20 marotan naonana balikanana 20 balen
sadinten sawangina teh emot data dikumpulkeun jeung suhada cenah ieu pertarosan ti sahabat ka Kanjeng Nabi. Itu anu 20 kali mah tah insyaallah cenah. Nu 20 kali emotna itu. Wa kana Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu wa kana jeung buktos Umar ari Sayyidina Umar ibnul Khattab ibni Khattab radhiyallahu anhu taala eta yunshidu ngaluarkeun suatu syairan Sayyidina Umar. Mana syairana? Sabaraha bait? 1 2 3 4 5 bait. La syai'a mimma tara tabqa bisyashatuhu yabqal ilahu wa yabnal malu wal waladu. Itu nya. La tugni an hiramin yauman khazainuhu wal khuldaha walahu adum fama khulidu. Ya karya syiran ya. Syiranana Sayyidina Umar bin Khattab la syai'a teu aya hiji perkara oge mimatina perkara taro anu ningali anjeun tabqa anu tetep langgang bisa syatuhu opo bisa tutu kabunganana eta emak. Hiji perkara oge nya sok tingali ku anjeun tetep langgeng dina kabunganana eta perkara. Yabqa langgang sopo al ilahu Allah pangeran. Wayapna jeung ruksak opo al malu harta wal waladu jeung anak. Sok cenah ceuk Sayyidina Umar la syai' mimma taro tabqa bisyashatuhu. Nu langgeng mah Gusti be nya. Tuh tinggal salian ti Gusti harta anak. Banyak. Lam tugnin teu nyugihkeun ana harimin tina anu pikon yauman kana sapoe khazainahu opo khazainahu non pirang-pirang gudang hartanya harim ya ku ha ageng harim teh fikun ha ageng an harimin tina anu fikun wal khulda jeung kana kalanggengan hawa geus berusaha kana khuldu lahu geus berusaha sopo adun kaum ad pama khulidu maka henteu dilanggengkeun ieu ad gitunya orang kaum ad nya pang terkenal makan gitunya lam tugni tapi teu nyugihkeun we nya tina nu pikun kana sapoe oge khazainahu naon pirang-pirang gudang hartana gitu gudang jeung kana kalanggengan ngan hawalahu adun pamahulidu nya teu dilanggengkeun ye si ad teh nya ad umat anu baheula anu disejarahkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'anul Karim tu ad anu kurang kumaha lah nya nagarana duniana nya godong-godongna beuh kitu pama khulidu itu nyata cerdasna Sayyidina Umar wala Sulaimanu itajririyahu lahu wal jinnu wal insu bima bainaha yaridu Ainal muluku lati kanat li'izzatiha min kulli aubin ilaiha wa fi dunya ridu
haudun hunalika maurudun bila kadibin labudda min wirdihi yauman kama waradu. Coba wala Sulaimanu idtajririyahu lahu wal jinnu wal insu fima bainaha yaridu gitu cek Sayyidina Umar. Wala Sulaiman telanggang Nabi Sulaiman oke. Kurang kumanya setengah dunia ku Allah dipasihkeun kerajaan ka Nabi Sulaiman. Idtajri sawaktu berjalan opo ariyahu pirang-pirang angin lau ka Nabi Sulaiman ka angin ku Allah ditalukeun Nabi Sulaiman gitu nya. Wih ngapung tumbak angin mantap. Nepikeun ka angin-angin oge wal jinu jeung jin wal insu jeung manusia pima dina perkara bainaha antara nariyah yaridu eta daratang jin jeung insu gitu. Ainal muluku eta di mana ari pirang-pirang raja allati kanat anu bukti ieu muluk kerajaan li'izzatiha kana kamulyaanana ieu lati min kulli aubin tina saban-saban jihad ilaiha kana eta lati wapidun anu berkunjung yaridu non berkunjung dan tamu-tamu gitu ini. Atuh Nabi Sulaiman nya dina kerja mana yaridu daratang ya wapid tamu ku kamulyaanana haudun hunalika maurudun bila kadibin haudun ari kulah kulah nage atunya pohara jasa unalika dina eta tempat eta maurudun anu didatangkeun bila kadibin kalon teu bohong lempang dina luhur cai gitu nya luhur cai taretesna we kitu nugikeun ka tamu-tamu teh nya pada dongkap di mana tiditu dieu satengah dunia tuh hampir dipasihkeun ka Nabi Sulaiman alaihissalam. Labudda min widi labudda teu meunang teu min widi tina datang naon yauman dina hiji poe kama waradu sapertos yen datang ieu muluk. Kitu Sayyidina Umar Ibnul Khattab barih ngahariring dina syairanana. I'lamu ayyuhal ikhwan anna dzikral mauti yurisu istish'aral inzi'aji wa talabal khuruji min hadhihi daril paniyah. I'lamu sing nyaho aranjeun kabeh gitu ya saur Imam Qurtubi ayyuhal ikhwan he dulur-dulur anna dzikral mauti bahwa kana sanyana ari inget kana maut eta yurisu ngawaris ye zikrul maut istish'aral inzi'aji kana rasa gumeterna hate gitu tangawarisnya harus kana gumeterna hate keung atunya inget kana maut mah wa talabal khuruji jeung nyuprih kaluar min hadihi daril paniyati ti ieu desa ti ieu dunya anu ruksak samemeh dirusakkeun alam dunya etonya urang teh kaluar ti alam pana wa tawajjuhu fi kulilah dotin jeung madep diri fi kulilah dotin dina saban-saban waktu ila daril baqiyati kana desa anu langgeng gitu eta tujuan mukminin mah nya
emutna kana pitempateun desa Bakiyah nyata desa Langgeng Lamboko. Wa qalu jeung ngadaw ya ulama la yang paukal insanu fi hadhihi dari an halataini dhiqin wa sa'atin wa nikmatin wa niqmatin. Wa qalu sareng ngadawuh ulama layang paku teu eureun-eureun sapa al insanu jalma-jalma fi hadhihi dari dina ieu desa dunya an halataini tina dua tingkah. Mana dua tingkah teh zikin tegasna karupekan karupekan wasaatin jeung kajembaran wa nikmatin jeung tina nikmat wa niqmatin aya nikmat aya niqmat nikmatin tina nikmat ngeunah wa niqmatin jeung tina musibah gitu dua tingkah gitu sumpek lega intinya ngeunah siksa dua tingkah payah tajo ila dzikril mauti payah tajo maka butuh ya insan ila dzikril mauti kana ingat kana maut liu khaffifa supaya yen ngentengkeun ya dzikril maut anhu ti eta si insan ba'doma kana satengahna perkara wa ari eta insan bi eta tetep dina eta perkara min su'ubati syiddati buktina tina sulitna narima karepotan wa ghaflatin nikmati jeung tina poho kana nikmat wa qalu jeung ngucap ya ulama fi dzikril mauti eta tetep dina ingat kana maut qasrul amali ari pondok lamunan wang tidorul ajali jeung nunggu ajal wa qalu laisa lil mauti nafsun ma'lumun wala maradun ma'lumun wala zamanun ma'lumun walihada isti'adda lahul ikyas wasaru ala uhbat wa qalu jangan dikaya ulama laisa teu aya tetep lil mauti pikeun maut nafsun ma'lumun ari awak anu dikanyahokeun wala maradun jeung teu aya panyakit ya ma'lumun anu dikanyahokeun wala zamanun ma'lumun jeung teu aya zaman anu dikanyahokeun lembang atuh nya kana maut walihada jeung karena ieu isti'adda maka persiapan do cawis-cawis lahu pikeun bakal maut saha al ikyasu pirang-pirang jalma anu berakal anu sampurna gitu jalma-jalma anu bakal anu sampurna nu tadi sakumaha Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuan pertama na kadinya nya wasaro jeung jadi akyas di jalma nu berakal nu sampurna teh ala batin eta tetep kana persiapan bekal jadi diperuntukkan jeung bekal sabada maut nah nya jadi aya nama mencara ngagali sumur teh mah pikiranna jalma mukmin mah keur ngagali sumur nya da pasti bakal nepi kana waktuna pasna kitu nya mantak jalma mukmin eta ketika liridrat kitu nya geus nepi kana sumber cai tina ngagali sumur anu sekian lila anu diibaratkeun umur bray caina ngocor ti dinya bungahnya jalma mukmin gitu sabab dibuka gitu anu tadi emang tujuanana gitu mencara nyeng celengan teh mah gitu nya hayo we diasupkeun hayang buru-buru muka kana eta bakal gitu nganu lah ari ngarap-ngarap maot mah kamari ge nya dina pertama kita lahu batin eta tetap kana cawis-cawis bakal persiapan bakal
Wa balagona anna rajulan kana yunadi tulan laili ala suril madinati rahila ar-rahila palamma tuwfiya faqida amirul madinati sautahu pasala anhu faqalu lahu qad mata paang syadayakul. Wa balagona jeung nepi ka kaula opo ana rajulan sanyanyana non sanyanyana aya hiji lalaki kana eta buktos yunadi eta ngageroan ya si rajul tulalaili dina salilana peuting ala suril madinati di luhur benteng kota Madinah ar-rahili ar-rahili kudu siap-siap berangkat Arohili jadi siap-siap berangkat palamma tuwfiya maka tatkala maut eta ya si rajul pakida maka leungiteun sapa amirul Madinah teh eta Madinah. Sautahu kana sorana eta ye si rajul pasaala maka naroskeun ya Amirul Madinah anhu ti eta rajul faqalu maka ngarucap ye si jalma-jalma lahu ka eta Amirul Madinah qad mata nya teman-teman parantos maot teh si rajul kitu nya pangsada maka ngaluarkeun siiran ieu Amirul Madinah ngucap ya Amirul Madinah dina siranana mazala yalhaju bi rahili wa zikrihi hatta ana khabiba bihil jamalu pasabahu mustaikidon mutasyamiran za'ubatin lam tulhihil amalu. Mazala yalhajun teureun-eureun eta si rajul eta ngajurung laku birahili kawan ucapan rohi berangkat kenek menyuruh wa dzikri jeung eling kana rohil hatta anakho sehingga dapat biban bihi dina pantone rajul ajab naon al jamal ontana pasabau maka kena musibah maut tu kaita si rajul mustaikidon bari anu nyaring mustamiron tur anu singgil dauh batin tur boga perbekalan lam tulhihi anu teu nungkulkeun ka eta rajul naon al amalu pirang-pirang cita-cita angan-angan eta senandungna siir cek Amirul Madinah waqad kana yazidu raqasyu waqad kana jeung teman-teman buktos Yazidu ari Syekh Yazid Ar-Raqasyi rahimahullahu taala yu'atibu nafsahu yu'atibu eta manglah ya Yazid negor manglah nafsahu kana dirina Yazid kumaha negorna kana dirina eta Syekh Yazid Ar-Raqasyi payaqulu ngucap ya Yazid Syekh lah ka dirina kana awakna wahai hak ya nafs wai haki ya nafsi tawa wai haka ya nafsu dimudakarkeun nek dimonaskeun heug ya wai haki ya nafsi gitu mun dimudakarkeun wai haka ya nafsu cilaka maneh mah awak gitu kana awak sorangan teh manaon malladzi yusalli angka ba'dal maut malladzi ari naon perkara anu salat angka ti anjeun ba'dal mauti dina sanggeus maut ma alladzi yasumu angka
badal maut naon eta anu puasa angkat anjeun badal maut dina sabada naon na maut wahakada jeung eling nya kitu saterusna sumaya qulu tuluy ngadaw ya Syekh Yazid ayuhanas ye sing eling jelema ala tabkuna nah henteu careurik aranjeun watan tahibuna jeung teu ngajarerit ceurik aranjeun ala angpusikum kana ngamadarotkeun aranjeun baqiyata umrikum dina sasesana umur-umur aranjeun pamangkanal mautu mauidahu paman maka sawe jalma kana numbukti al mautu ma ari maut eta mauidahu tempatna perjanjian ieu man wal qabru jeung ari pakuburan eta baitahu imahna ieu si man ieu si jalma wasara jeung taneuh pirasyahu eta jadi kasurna ieu si man wadudu jeung hileud eta muannisahu anu ngalindeukeun ieu man wa khauful par'i jeung sieun tina kaget al akbari anu leuwih gede eta yuzaijuhu ngageterkeun kaya si jalma teh kaipa yal tantu bimanamin nah rek kumaha eta ngeunahna ieu si jalma bimanamin kalawan tibrah sare kitu nya somayabki teras nangis eta syekh nek kumaha tibrana sare kitu lamun pikiran urang terfokus kadinya ceuk Syekh Yazid hatta yakhira sehingga yen ngajungkel eta Syekh Yazid magsyian halna anu kalanggar magsyian alih ala anu kalanggar wa kana Umar bin Abdul Aziz gitulah nya Syekh Yazid mah dugi ka kalanggar nek bisa kumabungahna rek kumaha bisa ngeunah nek kumaha bisa tibrana sare kitu da emot we kadinya pan Syekh Yazid tidinya langsung ngajungkel kitu ari Syekh Yazid men wa kana Umar ibnu Abdul Aziz jeung kabuktosan ari Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu yajma'ul fuqaha wa yatadzakaruna al mauta wa ahwala yaumil qiyamah wa su'alal hisab wal murur ala sirati wa yabki ahaduhum hatta ka'anna baina yadayhi janazah wa kana tayya kabuktosanana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu yajma'u eta ngumpulkeun Sayyidina Umar kasa al fuqaha ka pirang-pirang ulama fikih riungkeun kabeh dikumpulkeun ku raja Umar bin Abdul Aziz ya tadakaruna kabeh mudakarah silih ngaran teh ingetan ieu fuqaha al mauta kana maut ngajak tapi untuk mengingat ngumpulkeun fuqaha teh supaya non ngaran silih ingetan ieu si fuqaha al mauta kana maut tong aya nu dibahas di kadinya we nya eta nu dilakukeun ku Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz nya gawena kitu jadi terus we nguleman ahli fuqaha tapi tujuanana hiji ya tadakaruna al mauta nya supaya memberitakan memperingatkan tentang al mauta maut wa ahwala yaumil qiyamati jeung kana pirang-pirang pakewuhna riweuh dina poe kiamah pokona eta we nya menjadi mudzakarahna wa soal hisabi jeung kana kagorenganana hisab wal murura jeung kana maut ala sirati nya tus lempang dina cukang non neraka jahim pembahasanana kadinya nya tentang maut tentang ahwalul kiamah tentang sul hisab tentang murur ala sirat ngahaja ku Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz setiap fuqaha nya non dikumpulkan untuk memperingati eta wayabki jeung ceurik pan kitu nya Sayyidina Umar tos dibacakeun tos dijelaskeun tos dicarioskeun mah nya setiap waktu kitu sapahaduhum salah sajina fuqaha
hatta ka'anna baina sehingga kaya ieu di antara yadaihi hareupeun eta ahad janazatan ari mayit di jero pasaran. Jadi seolah-olah gitu nya wayab ki adum hatta kana baina yadai janazatan. Eta wa kana Sufyan As-Tsauri ta eta mah kalakuanana nya pada melan Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Tas kumaha wa kana Sufyan As-Tsauri kabuktasan Imam Sufyan As-Tsauri radhiyallahu taala anhu idza dzakaral mauta la yantafi ahdun bihi ayyaman adidatan wa la yakulu wa la yashrabu wa kana idza sulan san yakulu la adri wa kana la adri kanianya. Wa kana Sufyan Tsauri ma eta idza dakarok tatkala ingat Syekh Sufyan Tsauri ya almata kana maut eta kumaha tingkah lakuna layan tapi eta teu bisa ngalap manfaat sapa hadun di jalma bihi kalawan eta Syekh Sufyan ayaman dina pirang-pirang poe adidatan nobing bilangan walaya kulu jeung tara tuang ya Syekh Sufyan Tsauri walaya Sufyan tara ngaleut ya Sufyan Tsauri wa kana jeung buktos eta Syekh Sufyan Tsauri ida suratat kala ditaras Syekh Sufyan Tsauri an saintina hiji perkara yaqulu maka ngucap ya Syekh Sufyan Tsauri la adri terang kaula itunya. Jadi ketika eta kalakuanana Imam Syekh Sufyan Tsauri ketika emot kana maut teu mangpaat kabeh jelema dina eta poe dugikeun ka kadang-kadang anjeunna beliau non tara kersat tuang leueut bahkan lamun aya naros ka mantena dina hiji urusan hiji perkara cukup nyebatkeun la adi teu apal gitu dina pada anjeunna ketika geus geleger ingat kana al-mautama. Wa kana Ali ibnu al-Fudail jeung kabuktosan sopai Ali ibnu al-Fudail Sayyidina Ali ibnu al-Fudail bin Iyad idza dzukira idza dzukira tatkala emut ya Sayyidina Ali ibnu Fudail bin Iyad almata kana maut eta takadu tan qatiu dik deg-degan eta dakara tatkala emut ya Ali almata kana maut eta takadu deket ya ampir ya Ali ibnu Fudail bin Iyad tan qatiu eta jadi pegat apa makasilu pirang-pirang tulang bukune Syekh Ali minal iddirari tina lantaran rasa gelisah wa kana Yusuf jeung bukti ari Syekh Yusuf ibnu Asbat bin Asbat ida sayyi'at tatkala nganteurkeun ye Syekh Yusuf janazatan kana hiji mayit ya kadu maka ampir ya mutumot eta Syekh payaraji'una maka baralika jalma-jalma bi kalawan nyandak eta Syekh pinaqsi dina pasaran ila dari kabumina eta Syekh Yusuf mah gitu gitu sok ngajungkol harus nganturkeun mah eta dianturkeun anjeunna di kabasan wa kana Muhammad al-Abab radhiyallahu anhu yaqulu man aksara dikrol mauti ukrima bi salasati asya wa kana jeung bukti ari Syekh Muhammad al-Abab radhiyallahu taala an eta yaqulu ngadaos Syekh Muhammad man aksara sasa jalma dikrol mauti anu ngalobakeun ieu man al-mauti inget kana maut ukrima maka dimulyakeun ieu si jalma bisalasati asya'a kalawan tilu pirang-pirang perkara tak jili taubati tegesna kalawan ngagancangkeun tobat
wa qanaatin nafsi jeung kalawan qanaahna nafsu wa nasyati pil ibadati jeung katilu kalawan tanginas dina ibadah. Tacik Syekh Muhammad Lapak nya eta tilu kamuliaanana anu dipasihkeun ka jalma nu sok emut kana maut. Wa manasia jeung ari sae jalma nu poho al maut kana maut ukiba maka disiksa eta si jalma ku sarua bisalasati asya kalawan tilu pirang-pirang perkara. Mana taswipi taubati tegasna kahiji ngangke-ngangke kana tobat. Wasyarahi fid dunya jeung kadua banget hayang dina perkara dunya. Watakasuli jeung katiluna kabluk ani taati tina taat ibadah ka Gusti. Pabillahi alaikum ayyuhal ikhwan maka kalawan zat Allah alaikum istika anjeun kabeh ayyuhal ikhwan he eling pirang-pirang dulur gitu. Syaur Imam Qurtubi tapakaru coba sok tapakuran ku aranjeun kabeh fil mauti dina maut wasakrati jeung sakaratul maut wa mirarati kasihi jeung dina pahitna nginum maut wasu'ubatihi jeung kapayanana maut fa innahu kana sanyana maut eta muqarrihu ngaraheutan lil qulubi kana pirang-pirang hate wa mubkin jeung nyerikan lil uyuni kana pirang-pirang panon wa muparrikun jeung anu misahkeun lil jamaati kana pirang-pirang golongan jalma wa hadimun jeung anu megatkeun lil ladzati kana pirang-pirang kangeunahan wa qati'un jeung anu megatkeun lil iktiyati kana pirang-pirang kadaharan wa tafakkaru jaba sok ditapakuran cenah ku anjeun kabeh fi yaumi masra'ikum dina poean pingsan anjeun kabeh alias maut ya, jadi seolah-olah cek mukmin mah pingsan cenanya maut teh sabab kehirup dipan wang tiqalikum jeung pindah anjeun kabeh min buyutikum ti pirang-pirang imah anjeun kabeh wa kusurikum jeung di pirang-pirang gedong anjeun kabeh wa khurujikum jeung kaluar anjeun kabeh min si'atid duri tina lalegana pirang-pirang imah ila dikil kuburi kana heurina pirang-pirang pakuburan wa khianati sahibi jeung kana khianatna anu ngarejengan wa rafiqi jeung babaturan wa hajril akhi jeung ngarehengna dulur wa sadiqi jeung sobat wa naqlikum jeung mindahkeun anjeun kabeh min fauqi parsyikum tina luhureun kasur anjeun kabeh au gidaikum atawa tina simbut anjeun kabeh anaimi anu lemes wa wad'ikum jeung nandeun anjeun kabeh ala turabi kana luhureun tanah al khashini anu kasar wal madari jeung tanah teuas al yabisi anu garing sumayarjiuna tuluy baralik jalma-jalma angkum ninggalkeun aranjeun kabeh ila aklihim kana barang daharna eta si jalma-jalma nya gawe nu tadina ceuri ke barang dahar dewe jeung nginum di nya wasurbihi jeung nginumna jalma-jalma wadohkihim jeung seseurianana jalma-jalma kitu nya syaur Imam Qurtubi pikirkeun urang kadinya wasyahwatihim jeung pirang-pirang syahwatna jalma-jalma ka annahum kaya eta si jalma-jalma lam ya'rifu teu nyarahueun kitu kum kamaraneh kabeh gitu. Jadi jika nu teu ingat we gitu da naon ngaranna teh suka bunga ari urang klik nya sorangan ningali mah bisa ningali ka manehanana tapi batu teu ningali ka urang gitu kayan urang nalangsa teh mah kitu nah nya dahar barang dahar WA can tau kumaha kitu nya da moal meureun nya moal aya WA di kuburan gitu. Jadi seolah-olah juga teu aringet gitu nya ila akli masurbi wa dohkihim wa syahwatihim
Eta pirang-pirang saon eta jalma kaya eta sejalma seserianan sajalma ka anahum lam ya'rifukum kaya eta sejalma-jalma teu nyarahuan ka anjeun kabeh gitu. Wa kana eta nya cek Imam Qurtubi sing emut urang pikiran kadinya wa kana ba'du zuhadi yaqulu ya jami'al mal jeung bukti sapa ba'du zuhad sawarehna para ahli zuhud eta yaqulu ngandika ieu ba'du zuhud ya jami'al mal he anu sok ngumpulkeun harta wa ya muzahidan jeung he anu nya-nyaan fil bunyani dina ngabangun imah laisalah ka min malika teu aya eta tetepikeun anjeun min malika tina harta anjeun illal akpanu kajaba ari pirang-pirang bungkus mayit wadhahabu jeung lempeng ya jeung lempang wala min durika jeung teu aya tina pirang-pirang imah anjeun illal kharabu kajaba naon bobrok ya pahal angkodaka maka naha nyalamatkeun ka anjeun majam atahu naon perkara anu ngumpulkeun anjeun bukan eta perkara minal mali tina harta min sayin tina ji perkara minal ahwali tina satekana pirang-pirang pakewi kapakewu kalabal sama sakali henteu tarokta tatapi ninggalkeun anjeun kana harta nya engko ditinggalkeun nyelametkeun di henteu kitu leman layah madoka pikeun jalma anu teu muji ieu si jalma ka anjeun wa qadimta nya jeung teu datang anjeun bi auzarika kalawan mawa pirang-pirang dosa anjeun alaman kadat la yu'adziruka anu henteu mere panguduran ka anjeun wa angsyadu jeung ngaluarkeun ieu siiran ngaluarkeun siiran ieu ulama pidalika dina eta mazkur nasibuka mimma tajma'udah lain gitu lagamanya nasibuka mimma tajma'udah kulluhu ridaani tulwa fihi ma wahanutun gitu. Nasibu kari bagian anjeun mimma tina perkara tajma anu ngumpulkeun anjeun adahra dina saumur hirup kulluhu ari sakabehna eta mah ridaani eta dua lembar kain nya tulwa anu dilipat ku anjeun pihima dina eta jero eta dua lembar wahanutun jeung minyak seungit kitu nya teu pirah anu loba teh nya tapi kadang-kadang teu nya deumeuh teh teh teu ingat ka dinya mah nya kudu mah urang teh inget teh ka dinya nya aduh yeuh jeung maot yeuh tah boeh jeung maot kain dua kain jeung hanut teh kitu paling dipesekeun eta harta anu dibawa mah cenah kitu nya ceuk eta ulah wa qala akharu jeung ngadawuh anu sejenna unduru liman malaka dunya bi azmaiha hal raha minha bi ghairil qudni wal kafni undur kudu ningali anjeun liman ka jalma malaka anu ngamilikan ieu jalma adunya kana dunya bi azmaiha kalawan sakabehna dunya hal roha nah senang-senang eta si jalma min hatina eta dunya bi ghairil qutni kalawan lian kapan wal kapni jeung kapan itu kapas qutni kapas we jeung kapan dina anu ditingali non anu dimilikinya nya dunyana loba sakabehna dunya nah senang-senang eta min hatina eta dunya bi ghairil qutni kalawan lian eta we kapas jeung kapan wapil hadis marfu'an jeung dina hadis Nabi al marfu oh salit di deg al qayyisu ari jalma anu boga akal nu sampurna eta mandana nafsahu nyaeta jalma anu ngahinakeun ieu si jalma nafsahu kana nafsuna
kana dirina wa amila jeung beramal ieu si jalma lima pikeun perkara badal mauti anu tetep sabada maut. Wal ajiju jeung ari anu apa eta nyata man asba nyata jalma anu nurutkeun ieu si jalma nafsu kana nafsuna ieu si jalma hawahu kana kahayang nafsu apes watamanna jeung ngarap-ngarap ieu si jalma lallahi ka Gusti Allah al amaniya kana pirang-pirang pangarep lamunan gitu. Wa kanal Hasan Basri jeung buktos ari Hasan Basri radhiyallahu taala anhu eta yaqulu ngadawu ya Hasan Basri Hasan Basri la takunu min qaumin ahlakathum al amaniyu hatta kharaju minad dunya. Yaqulu eta ngadawu Hasan Basri la takunu la bukti aranjeun kabeh min qaumin dina satengahna kaum ahlakat anu ngaruksakeun ka eta kaum al amaniyu pirang-pirang angan-angan hatta kharaju sehingga keluar eta kaum minad dunya ti alam dunya. Wa ma lahum badal daya tapi kan kaum hasanatun ari kalusan wa yaqulu jeung ngucap sapa ahaduhum salah sajina kaum inni la uhsinu adona bi rabbi wa qad kadzuba fa innahu law ahsana dona bi rabbih gitu. Jeung nyucap salah sajina kaum ini sanyana kaula la usinu eta yak tingaluskeun kaula adona kana sangkan bi rabbi ka pangeran kaula wa qad kaduba padahal teman-teman ngabohong eta ahad painau kana sanyana si ahad eta lau ahsana lamun ngaluskeun ye ahad adona kana sangkaanana bi rabbi ka pangeran si ahad la ahsana maka tang tunggaluskeun eta si ahad al amala kana amal ala tariqatil mustaqimati natepan kana jalan anu lampang kama asyara seperti perkara anu ngisarahan kana ilai kana eta perkara qaula taala naon apa dawana Allah taala wa dzalikum a'udzubillahi minasyaitonir wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardakum ayat Qurannya wa dzalikum jeung ari eta kabeh walam bi amradi eta dhannukum sangkana ranjeun alladzi dhanantum anu nyangka aranjeun bi rabbikum ka pangeran aranjeun ardakum maka nyilakakeun eta dhankum ka anjeun alaya wakana jeung bukti eta Baqiyatu Ibnul Wulad Baqiyah bin Al-Wulad radhiyallahu taala anhu yaktubu ila ikhwanihi wa yaqulu lahum yaktubu eta nyerat ya Baqiyah ila ikhwani ka pirang-pirang saderekna wa yaqulu jeung ngucap eta Baqiyah Syekh Baqiyah lahum ka ikhwan Iyakum wal gurura iyakum kudusian anjeun kabeh wal gurura kana nipu patu amiluna maka ngangan-ngangan anjeun kabeh al baqa'a kana kalanggengan watulal umri jeung kana panjang umur wa ta'maluna bari amal anjeun kabeh asaiati kana pirang-pirang kagorengan wa tatamannauna jeung ngarep-ngarep anjeun kabeh alallahi ka Allah al amaniya kana pirang-pirang angan-angan wa man pala misla dalika paka anahu yadribu pihadidin baridin wa man pala jeung sawe jalma nu migawe misla dalika kana misil eta mazkur paka anahu maka kaya eta si jalma eta yadribu neunggel pi hadidin dina besi anu tiis baridin pi hadidin baridin dina besi anu tiis pak lamo ku kitu na maka kudu nyaho aranjeun
dalika kana eta dauhan Syekh Bakiyah. Ayyuhal ikhwan, Bakiyah bin Wuled. Ayyuhal ikhwan he pirang-pirang dulur wa qomo jeung kudu nangtung aranjeun kabeh lillahi karena Allah al-wahidi anu sahiji ad-dayani anu ngahukuman fa innahu kana sanyana Allah taala eta qaribul ihsan anu deukeut ngadamal kahadeanana hatta tatawarrama sahingga yen baru mingkum satengahna tiaranjeun opo al aqdamu pirang-pirang dampal suku walhamdulillahirabbil alamin walhamdu jeung ari sadaya puji eta tetep lillahi kagungan Allah rabbil alamina anu ngurus pirang-pirang alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Babu maja api umurin tudzakirul mauta wal akhirah wa tuzahidu fid dunya wallahu alam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.